Judul laguna kurang ieu nya. Dia teh masih kena ciptaan Panano. oh Judul teh imut nu ngajarana. imut nu ngajar. Nah, itu mohon. Kan naon ge tina imut masalah mah da silup pencerong. Timur rasa cintrong. Tapi akhirnya alhamdulillah ada seni benar secara fitnah. Jantung mati hati bunyiku detik lagi kepanggeli ibu atas nagari hati momen umat kembang ibu naik jalanan rasa jadi ketempuhan riung lagu. Kepanggeli
hati nudiku demi ngobirati kapan dirimu deui katresna ngabeureunati mantua tepat ibut ajalanan rasa jadi ketepuhan diungkap Alah lajeng deui hiji sareng kiaen ku kawi kaca pisuling dina judul laguna Kembang Tresna. Pasti ciptaan Bapak Alamat. Maka orang langsung wae Kembang Tresna. Jadi lagu geter manteng nangis mulia asik beri ngumbukeun rasa katineungku lakon nukas sorak dina lagu urang tepung endahna molaas laasku sekedar masih umai raja ukuran hingga kumpai kurang sadar tepung awal dipisah kurang sadar jodoh lahan sasampuran mundi boga kamuang dasih dasma panesan mundi tumadap heman dasih wangokan kembang tresna
endahna pola asas tetap masih baik najar ukur kita baik kurang sadar tepung awal dipisah kurang sadar jodohan sasampuran bunuh diri boga kapulang dasih geus papanesan bunuh diri tumadap heman dasih wanutan tempat tresna lepasa rikara ngawangian mangsa tempat Aduh, rawasin pisan ki. Mohon eta teh upami teh mah PN teh kurang teu. PN nya bani kurawas gitu. Udah apa? Urang cenah bani kurawas aduh bani PN. Ini malah paling pengen. Nah, mantap pengen. Ayo oke bani kieu. Duh, bani pelem. Pelem. Pedo. Oke lu mohon teh. Jadi, dupi ieu teh. Aki tika pungkur dugi ka ayeuna masih eksis nyanyi yang ngawi gitu nya. Terus dina swanten masih tetep teu aerobihna. Ki eta teh tipsna kumaha nya ki? Aya aki mah teu nutip naon-naon gitu nya. Aya apa ngeten anugerah teh Gusti Allah gitu nya. Margi nya sok oping misalnya semua upami hayang saya swanten teh diurus cenah kitu. Aki kantos di payun teh aya nu hoyong dijajab gurah swanten di gurah gitu. Oh, Tapi nya menjadi terang alamatna tapi itu di Padalarang itu paling karya pasar naon teh Padalarang nya atas. nya kumagi aki jajab di sekarang selaki di gurah mutan teh gitu asudana lebih halus gitu tah. Kajang di Parosil pangamung teh cenah bilik polip cenah gitu. Saya cenah pamato polip cenah gitu mohon. Dan cenah aki teh sedih gue cenah dia pangamung gede alhamdulillah. Itu batal komplit malah saya baru naon gitu ngeluarkeun keluar kajarkeun angin beunana napas gitu. Bayangkan keur mah pompet malih ka luhur. Lajeng aki di kecerahan tah. Kecerahan ku ieu teh aya cenah tos jadi asuhan spot gitu nya. Tekaros panas salajengna asa kumaha urang urei gitu nya, urei. Terus salajengna memang keluar gitu tah. Kotor itu ngomong. Mun aki mah asa parapat jam gitu. Nah, itu mah anu dijajakan ku aki rame gitu. Saurang gitu. Kena 3 kali
kalinya teh kedua kali mah karena saung heula cenah gitu. Dikasih kali diurut. Kepasihan lah bukan naon lah segede siki sasawi wani ku alit gitu. Teh tinyu seperti panas. Jadi tapi lihatna cenah positif ieu cenah patanganana. Dibaca we ku eta pantangan teh 8 rupiah. Oh ya. Rokok, udutnya, kopi, pecin, cipanas, cinte, daging ayam. Nah, orang mah ada lapar yang belinya gitu. Akhirnya ngemut hari aing kudu dahar naon. Saya kan di panggung kan, ya di panggung kan. Ya gitu. Jadi ulah we gitu kudu berminyak teh gitu. Mah ulah mah kita gitu. Nikmatnya. Ya, Pak. Jadi upamanya teh kena Ciherang mah salah minat itu. Jadi pan aya di panggung kan aya istilah kieu lamun teh di kopi ubar tuh kopi gitu. Aya kopi ada tuh gitu kan. Ya gitu pan eta teh istilah panayagan gitu nya begitu teh. Nah itu masih kene itulah ke makahanap kalau san dihanap ya tukang kue balok. Bang, kopi dalam koh ada apa secara kopi zaman Torabika gitunya kepala api dan sebagainya masih kayaknya asli gitunya basic kayaknya gula bodas dadakan kopi dadakan gitu kalau kupe dan apa aja kopi kue balok pas saya pilu mau itu makin sih apa ulah karena kopi itu tadi saya halus sekolah saya ulah ya jadi istilahnya apa panginten ya masih jamin dipastikan suanten makitunya dan paketan ayah bakatnya yang makanan ngawi ya kira-kira mungkin kaira pun harus moyok anu habis serang aki sumpah sembuh ayah dikurang kumagenya mun ayah jadi panggilnya mah hiji anugerah Gusti Allah mata ku aki disyukuri gitu ya kalian alhamdulillah terus mari jeung cekasana cek batu teu sabaraha tapi ku aki mah kitu manfaat dinikmati disyukuri gitu ya. Ada inti nama di pasien kelebihan kalau mohon kelebihan aja utamina selajan saya suatan ari ngadu latihan Oh, jadi inti nama latihan ya. Bari cek aki mah teh langsung ku guru, tapi pami aya nya punten. Favorit aki 2. Kapupure resep teh kana suanten pata di Denewan. Dina degung resep ka Padedin Bajuri gitu ya, di Dinas Bajuri. Cek hayang sorak itu kumaha ieu. Ai saantuna da masami suanten mah. Anak margi aki mah cek asana diajarna tina kaset gitu atau di radio. Kumaha soal kita pas ada di itu nah gue gitu nya cik jadi ki sudah kumaha soal tega gitu nya dan kieu we gitu jadi anu benten gitu nya suanten teh aya anu di apa kamu gitu nya aya anu goronggong ari aki mah janten nya duka kumaha eta bingung aki bingung nya betul janten suanten teh tengah patuangan janten di dieu suanten teh kempel tapi sanes berarti diheuyeunkeun gitu. Bisa kehanap diizinkan mah. Ini seperti contohnya punten contoh. Upami suku suara biasa pamita mah. Nu apa we nu apaltan dong. Anjeun. Suara biasa gitu. Teu aya deui nu jadi pikir iwa anjeun gitu kan. Coba dulu tapi da cek anu eta mah anggar we ngeunah jeung teu bisa mah kumaha cek torek. Tapi ku urang dicobi gitu nya kumaha suara laki gitu. Nah aslinya kayak gitu. Teu aya deui nu jadi pikir iwa anjeun mode kitu kitu mah teuing gak bingung gitu. Wah, intina mah kitu jantan ku sering halangan latihan terus urang ge ulah niru-niru kana nu sanes urang hayang nurutan si itu dan moal ieu nya. Punten ieu mah nya punten jadi kieu masing-masing di kuliah ayat ciri khasna gitu. Pan hari misalnya mah ayeuna aya ngiduk sanena kadinya nya teu kawitan sora bukan bosor ke gaya gitu nya. Tapi anu kasorong nu di piluan gitu nya. Jadi sadar ti gaya dibikeun kala sora gitu. Wah. Aya aki mah upami ya aki ya punten mangu duit sareng sokor gitu. Ante geumpeur da urang juga kawin gitu. Mun geumpeur atuh ida aing rek kawinna cek asana. Tapi upami ngadu sora ya urang masa gitu. Tapi di panggung mah pan siaran hidup. Sana jalan upami teh mah degung kan kacapean naon anu kudu ditongtong atuh. Da bari cara lieu atuh. Tapi sakan kumaha ya urang aya jadi usil gitu nya. Paratosan gitu. Contoh
kan ieu mah sanes rekaman sanes pasang Ya, kiri ya. hidupkeun bener lagu tadi teh di sana jual anjeun bagi mah jual bebek ada aja yang gitu nya kumaha cara gitu nya gitu pan nya gitu ada lamun kudu nama kuring jadi papap gitu nah kan hidup gitu jadi juru kawin jeung aki mah pada saha wae karena mesra di panggung teh ngajiwaan lagu Ya, nya pami sedih kayak sami ka jeung ya ban ulah kieu ana pamina juru kawin kana buku yeuh jadinya teh tepung imut hanya silih tutup tepung imut tapi ya mana hanya majeng buku gitu kan ya akhir kudu usahakeun kudu apa cangkem jadi hidup gitu kan ya pamita mengurasi tutup teh nya bajeng yang gigir gitu tutup imut gitu kajiwaan ya pami gitu mah tepung imut tepung tutup jeung buku kan gue tajeng aki Tapi nak kana buku ini. ya, jadi aki diusahakeun kudu apa cangkem Cangkem. jadi apa cangkem kajiwaan jadi gitu mah saya bukuna kaco gitu Nah, ya. dan istilahnya nya anak baik upami aya pilihan dangdut dapat cangkem bari kumaha anya boyangna menuju kana buku gitu ya beda deui jeung anu